Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Mentek mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah. Tuh aya nu zikir. Di mana ieu? Cirebon. Mana silsilahna? Ieu. Hasilna kumaha? Ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin. Lain kitu torekoh mah. Lain ditawauh jeung jin lain. Aya deui tek ieu mana ieu? Ieu mah teh anu nyanding ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Ai mah nya Tuan Syekh Abdul Qadir nyanding kitu mah. Ngaranna kos itu begenderuh atuh. Macem-macem zikir di orang sing hade besikat tipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah, anti dunia, anti makhluk, anti materi, anti nafsu, hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patennya nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Abu Bakar Siddiq dua jalur tek teu bisa diganggu gugat. Aya lain kanyahoan. Kitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng. Tetep bae sadajan loba nu ngadompleng we. Loba nu ngadompleng tetep bae emas mah tetep emas, barlen mah tetep barlen bae. Mantak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah. Maksud muktamar thariqah teh endek lain deuk nanaon, endek mengantisipasi thariqah anu ghair mu'tabarah. Bisi aya thariqah ghair mu'tabarah anu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah, dibuatlah muktamar thariqah. Sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan. Cuman atuh sekedar ketua bae bagus jangan mengecek muktabaroh jeung ghair muktabaroh na unggul. Mantak di urang insyaallah minggu kamari du dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal. Undangan pertama lantaran TBB Jaka kula karat ngomong langnya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih. Kedua kali teu kapanggih. Ngahaja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil kaditu, alhamdulillah malah ngobrol panjang. Malah kitu ramah jeung sajabana nayeunyana insyaallah bakal hadir di haul urang. Geus teu kudu ngomong, nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayahna. Di Bandung sakitu ambalayahna. Ieu mah asal neuleuh beungeutna bae, ieu lah beungeut jelema nu tilok hees ti peuting. Sakitu bae. Cek urang Ciku baja aya aki aing tilok hees cenah. Batuk bae tapi tah mah gering tah mah tilok hees. Nah ieu mentek kalau aya deui anu nawaran ti Kalimantan, aya nu nawaran besi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan, sarua ti lokal luar bae geus embungeun nya naon tapi muridna loba nu jara di ulama. Ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh. Nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nya nama teu serab. Neuleuh masjid bahkan disumbang kunyana. Disumbang ku Kristen mah ditahieun masjid teh disumbang nya nama. Teu saeutik-eutik acan silau ka masjid gede mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama. Tapi pasantren yayasan pasantren kos kararieu nya gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah di pondok pasantren kos kieu mendak trek digeser ku nyana supaya ulah kumaha ieu dengan caranya neuleuh masjid nya nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau saeutik-eutik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid tapi pondok pasantren ieu gergeteun jasa aja aing mah nyeun gerget nyana bae geus pokona hendak aya jelema Islam gerget-gergeteun ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh tah kos kitu da ieu
kuari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakumaha biasa saikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang kawali Allah anak hincu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen mah urang bae nu sejen-sejenan nu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus kudu ieu urang bae babarengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasimpulanna mah sakadarnya obe dugi kadenget ieu nga insyaallah tinggal kumaha kersaning Gusti ka dituna apakah waktuna nyana atuh ku Allah diizinan sehat ya jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haul oge terus dugikeun ka tambah-tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haul urang teu hebat ngomongna asal diuk bae doa cukup komo bari jeung nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos karar itu moal nyana mah paling nyaritakeun zikir nyaritakeun ma'rifat nu kos karar itu bae sebab dunia nu aya di hatena eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hatena minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat berarti ayeuna minggu Senin Salasa Rebo eta rebona dina akhir bulan Safar ngaranna Rebo Wakasa faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin ba'dul arifin ti ahli kasyaf nyarita anjeunna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat tiap tahun jang satahunun eta adalah 320.000 balai diturunkeun 320 balai yakni panyakit diturunkeun ku Gusti Allah sakaligus wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar malam Rabu etalah tadi turunkeun ku Gusti Allah sakaligus tek jang satahuneun engke anu jang bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun diteunden di langit kahiji eta 320 balai jang satahuneun cengcelengan jadi atuh fayakunu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat da pang bahayana poe dina satahun poe rebo eta tah rebo kasar rebo akhir dina bulan Safar pilingan kitu antisipasina taqarrub para ba'dul arifin ka Gusti Allah jaeta dengan kasafda dibere aya faman shalla fi dzalikal yaum 4 rakaatin sajaleman nu salat dina poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal fatihah surata idza a'tayna kal kautsar 17 marrah dan selanjutnya ngan urang mah teu kudu jadi urang mah teu kudu salat urang mah geus teu kudu atuh emang kayang nah diulangkeun mah pas jasa atuh aduh ieu mah khusus di ba'dul arifin ka ba'dul arifin sebab moal bisa cara nah geus jalain jang umum jang khusus bae
Yang umum teu kudu malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngagenggeureukeun ge ulah. Bisi aya urang lembur, ustad ngajakan salat terbokasat ulah urang. Ulah milu ngan ngagenggeureukeun ulah antepkeun nyana-nyana urang-urang. Ngagenggeureukeun ulah milu ge ulah binah hukumna jang umum kecuali jang khusus aya cara-cara tersendiri. Doa nama teu naon keur geus fotokopi. Doa na teh Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizul zalat li izzatika jami'u khalqika ifini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi sayyidil hazani wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummi ikmini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa na eta ajunyin salalim ba'da subuhna. Yin salalim azimah nah mun azimah nama silahkeun ka para kiai ustad nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta heula. Baheula geus difotokopi doana jeung salalimna ngan kuari mun ditanya di mana teh fotokopian wallahu a'lam. Geus teu nyararaho deui. Boro-boro anu ngaji denge dan kilang ditulis ge neundeuna di mana meureun. Sakitu ge ditulis. Komo nu ngaji denge doang mah atuh geus salsup asal asup ti katuh kaluar ti kenca, asup ti katuh kaluar ti kenca. Oh masalah sakitu. Pokokna mah ngaji ngorot-ngorot dosa gitu bae geus. Komo nu geus kolot nu boro-boro nu geus kolot nu ngorakeun ge para rohwan bae. Komo haju loba nonton TV mah. Kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabarang beureun ilmu nu nganceng eta. Ngaranceng ilmu sakali jeung surat ngaranceng. Geus teu karasa. Insyaallah. Nah ieu jadi rebo isuk, rebo wakasan, ba'da subuhna. Eta engke nulis salalim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus kolam berlebihan salalim ngaran. Aya azimahna nu geus baheula teh kaeta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun caina ke ka sumur-sumurkeun ka kula ka mana terutama nginum urang heula ti heula. Tah kitulah dina rebo wakasan dina rebo isuk ulah waka ka mamana heula mun memeh nginum eta. Jang satauneun eta supaya urang ulah kakenaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam rebo eta. Urang nuluykeun pangaosan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwiha lam taskut. Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaidna usaha ka Jakarta. Sarwiti sorangan di imah aju di jero keur eueuh salaki nya Sarwiti ziarah ka dulur. Sarwiti ziarah ka indung bapa Sarwiti ziarah ka tatangga nu kudu didatangan aya kepentingan nu kudu didatangan. Ta eta model ngalayad nu gering aya nu maot takziahan. Ta eta nyi Sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama yakni ngaziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapana atawa nyana ngalayad nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur wajib bae ki Zaid mere napaka.
walazaru ala nafaqata li sogiratin Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti urang Cikupa kabenerannya sarwiti nate ieu adalah umurna kakarak 7 tahun aya awakna marada gede ngan umurna kakarak 7 tahun jadi Ki Zaid kawin ka Nyi Sarwiti teh disebutna kawin gantung aya hubungan meureun antara Bapak Ki Zaid jeung Bapak Sarwiti teh kulantaran aya hubungan erat cak Bapak Nyi Sarwiti geus be urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun abe pertalian urang lanjut yuk cak Bapak Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah tuh leutik kajeun urang kawin gantung be oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid nama umurna 35 tahun ari Nyi Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohara ieu. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak ieu begitu dikawinkeun, masalah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah dipandian di roskam. Sakumaha koda kuda. Bandian di jero kamar biasa bae. Mandian budak atuh ngaranna ge. Jalan ketek teh nyamun salakina tuh budak karena gitu. Geus masalah tak kos kitu. Ngan can kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba kakara 7 tahun di sarean. Asana bahaya ieu mah. Komo Ki Zaid umur 35 tahun mah. Aju pernah di Arab deui beneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuateun berarti kuari Ki Zaid gabogaan pamajikan budak can ditamkin, can dijima. Nu jadi masalah, ieu wajib napakah apa henteu? Zaid boga pamajikan Sarwiti, budak kene ai Ki Zaid nama dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditamkin, can dialep suka. Ta ieu keputusanana nurutkeun ceuk kaul Azhar, alla nafaqata li sogiratin, teu wajib napakah lantaran pamajikan anak budak kene. Entak ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadid ieu can wajib napakah lamun cek kaul qadimah geus wajib napakah lantaran nurutkeun cek kaul qadimah asal akad bae geus wajib napakah tapi lamun cek kaul jadid lain sakadar akad mah can ngawajibkeun napakah tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna yakni tamkinna ngalep sukana. Nah, kulantaran can bisa dialep suka cek kaul jadid can wajib napakah. Cek kaul qadim geus wajib napakah. Ta'arud antara pendapat Syafi'i keneh antara jadid jeung qadimna. Idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laysa mazhabi. Di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid maka kaul qadim laysa mazhabi. Mantap wallazi yu'malu wal jadid nu diamalkeun adalah kaul jadid. Kasimpulanana Zaid teu wajib ganapakahan pamajikan dan ngaran Sarwiti lantaran pamajikanana leutik keneh. Kuari dibalikeun kumaha lamun Nyi Sarwitina umurna 20 tahun lai Ki Zaid umurna kakarak ge 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina. Ai Nyi Sarwitina mah geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagalarang dabeng serat berarti geus hayangeun jasa geus jongsrong jasangan kulantaran nurut ka indung bapa nate mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina aya hubungan antara bapa jeung bapa maka dikawinkeun Nyi Sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak ge 8-9 tahun berarti Nyi Sarwitina dewasa ai Ki Zaid nama budak nu jadi masalah kuari napakana wajib apa henteu gitu. Mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa. Moal bisa Hansip paling nyana ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah. Parkir ge mun rokok. Rokok balik nya mah. Tah, iku bae wa anha tajibu likabiratin ala saghirin. Sanjana apakah wajib pikeun Nyi Sarwiti nu dewasa
ada sogirin kewajiban kasalaki Zaid nu leutik keneh beda jeung tadi Ki Zaid leutik keneh umur 89 tahun kuari dikawinkeun ka Nyi Sarwiti umur 20 tahun tak eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan Nyi Sarwiti can bisa bae kajen kukumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milih bae Nyi Sarwiti teh kumaha cenah ya geus teh nu jelas can bisaeun ta eta tetep wajib napakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan Nyi Sarwiti na ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas maghrib bubuka asal tas maghrib bubuka atuh eta mah henteu teh Ki Zaid na tah mah okos anu peluh bae Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kebeneran tabrakan terganggu sarafna anu kazakarna peluh eta teh pan aya Nyi Sarwiti nama atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali gelos Nyi Sarwiti ngan Ki Zaid peluh tak eta teh wajib bae napakah sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di Sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napakah ongkoh aduh pangjore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak Iki Ruslan dina kitab nikmatud dunya salasa nikmat dunya ayat 3 naumun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmatud dunya salasun nikmat dunya ayat 3 faltu tabal namun waku bladun wa idkhalu zakar hiji nikmat dunia anu terus bakal ke akhirat hiji sare di akhirat geng ke di surga aya hees sare ngeunaheun sare teh nu lesu udang sare jadi gerak aya di naon gitu ngaranna seger dua nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras kitu keneh nyium pamajikan urang ge lamun teu bau pamajikan lah kebenaran can mandi mah barang diamban ku urang jadi masih mah bau kadal tetep bae teu senang tanu katilu nama idkhalu zakar ngasupkeun zakar ge ulah saasup asupna eta nikmat dunia 3 nu bakal kabawang ke akhirat di akhirat ge eta mah aya tanu di dunia di akhirat diturunkeun ka dunia eta 3 eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta ceki soleh teh mah tu paeh mah bahaya paeh listrik paeh mobil paeh dorong bahaya lamun eta nu paeh Masya Allah. Jadi berarti 2 masalah. Nomor kahiji lamun Ki Zaid dikawinkeun ka hiji awewe ngaran Sarwiti Ki Zaid na dewasa ngan aya awewe na budak can siapkeun ditamkin can masrahkeun diri jak can boga kahayang teu wajib napakah tama lantaran can tamkin na aya di Nyi Sarwiti tama panyakitna hartina panyegahna kuari dibalikeun Ki Zaid na budak kawin ka Nyi Sarwiti dewasa ta eta mah Nyi Sarwiti na mah geus siapkeun jasa ta eta ngan Ki Zaid na anu barana budak keneh maka wajib napakah tama kumaha lamun aya awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki Ki Sarwiti teh yang munggah haji keukeuh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui ai Ki Zaid nama embungeun wakaan ka Mekah bahkan ngalarang ka Nyi Sarwiti ulah wakang ke bae engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kunaon aing masih naik kapal na masih ragag heuh ja batur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh jasa saralamet embung we pokona mah aing mah kajen kukumaha ge ke mun aya kapal laut deui aing mah endeuk bawa atuh tah mah iraha milu bae jeung kapal dagang mul pakani mah ulah bae geus Ki Nyi Sarwiti teh diulah ka Mekah teh diulah ku Ki Zaid
tapi tetep bae nyisarwiti teh maksa bae wa ihramuha bihajin aw umratin bila idzin nusuzun eta nyisarwiti ihram haji ihram umroh tanpa aya izin ti Zaid sebagai salakina nusuz teu wajib napakah. Ya cerita di Mekah ya ikhrajuha bihajin urang Mekah kuari hayang ka Mekah hayang ihram gitu urang Mekah kene di imahna di Mekah kuari sarwiti bebe jadeg ihram haji teu diizinan ku salakina ta eta teh begitu kaluar ti imah nusuz begitu kaluar ti imah nusuz ai di urang mah di Indonesia nyisarwiti hayang ka Mekah munggah haji teu diizinan ku salakina tak eta teh doraka meleg-meleg bisa bae we mah izin salaki mah dek umroh dek haji bila iznin nusuzun ilam yamlik tahlilaha mun teu ngamilik kana ngahalalkeun pamajikanana yakni nyana ngalaksanakeun hajina umrohna ihramna ihram nu wajib kecuali mun dimilik tahlilna hartina dimilik tahlilna teh bisa dibatalkeun sarwiti geus ihramna ihram sunah kemudian ku kijaya diulah mun keluar baik nusuz kulantaran ieu mah deuk sakadar itu sunah doang maka diulahkeun meunang tadi diulahkeun teh bisa ditalikeun dibatalkeun salila can keluar atau teu nusuz geus keluar mah nusuz bae bayin malaka wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qalu ngucap ya saharoh kabeh ngucap yang lapar ya Musa imaan tulkia nakalana yang taribaken sira Musa asoka ing tetekan sira wa imaan nakuna nanul mulkin la manakalan entah ingsun sadaya nahnu ingsun sadaya al mulki naiku kang libakeun kabeh mamana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya qala ngucap ya Musa alku nibakeun sira kabeh amrun lil idzi iku merintah kadue idzi atawa iku amr kadue izin bitaqdimi ilqaihim kalawan endingenakeun dibaakeun sahar tawassulan karena gawe lantaran bihi kalawan Musa ila izharil hakim mari ngalahirkeun haqq. Falamal gumaga samang-samang zanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampare sahara wa isyahum lan pirang-pirang tetekane sahara saharum maka pada nyihir ya sahara kabeh ayunan nasi ing pirang-pirang mata manusia surupuha tegese bolakeun ya saharoh kabeh ing ayunan nasan hakikati idrokiha saking hakikat ing idrok ke ayun nas
wastarhabuhum lan amri ngawadiakeun ya saharoh kabeh hum ing nas khawfuhum tegese ngawadiakeun ya saharoh kabeh hum ing nas haitsu qayaluha sakira-kira ngahayal sakira-kira ya saharoh kabeha ing hibal hayatan ing ulata sahale narima ngalaleor haya waja'u bisihrin azim lan teka ya saharoh kabeh kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa auhayna lan ngawahyuan ingsun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi satuhune kalakuan iku alki nibakeun sira Musa asoka ing tetekan sira faizan maka kaget ya utawi asok talquf iku pada ngaleg-legan ya asok bihati ihdatain ikalawan ngabuang salah sawiji taroro minal asli saking asalet tatalak talqo manane tabdaliu tegese ngalegleg ya somaya pikuna ing barang kang nyulap ya saharoh kabeh ya kok libur tegese ngabalikeun ya saharoh kabeh bitangwihim kalawan tipu sulape ya saharoh kabeh fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun wallahu a'lamu bimaradi fawaqa'al haqqu maka tuniba fa haqqa sabata tegese tetapi hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kan wa ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saharoh kabeh ya'maluna iku migawe ya saharoh kabeh minas sihri saking sihir fagulibu hunalika wanqalabu sagirin fagulibu maka dan lindih ya Fir'aun wa qaumu tegese Fir'aun lan kaum Fir'aun hunalika ing dalem kene panggonan wanqalabu lan narima kebalik ya saharoh kabeh sagirin haleka hina kabeh soru zalilina tegese dia saharoh kabeh zalilina iku kang hina kabeh wa ulqiya saharatu sajidin dan tibakeun apa saharatu pirang-pirang ahli sihir sajidin halekang sujud kabeh qalu amanna birabbil alamin qalu ngucap ya saharoh kabeh ucap-ucap dapat amanah imankeun ingsun sadaya birabbil alamin kalawan rabbil alamin kalawan kamangeranan alam kabeh Rabbi Musa wa Harun tegese pangeran Musa lan Harun li ilmi kana waruhaya saharoh kabeh bi anna masyahadu kalawan kang
nyaksenia saharoh kabeh ing maminal saking solayati bisihri ikora teka awas ikora teka yang makalawan sihir para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertarungan antara Kangjeng Nabi Musa anu dibere mukjizat ku Gusti Allah jeung para pesihir Raja Firaun anu berjumlah pesihir 15.000. Kumpulkan ku Raja Firaun para pesihir berjumlah 15.000 selaku pimpinan pesihir bernama Syam'un. Mantak urang ulah sok padu Arab bae. Anak-anak aya jelema kusebab kadengna hayang Araban serem jaknya Muhammad Jahannam. Diwakili ku Yuhana cek Muqatil cek Ibnu Jauzi mas pemimpin teh aya 4 hiji Sabur 2 Azur 3 At-Ta'at 4 Musaffa etalah pemimpin sihir. Masya Allah. Unggal negara udara deket datang untuk menyaksikan pertarungan antara sihir jeung Kangjeng Nabi Musa. Nu dianggap ku para pesihir termasuk Raja Firaun bahwa Musa teh ngabogaan sihir anu jitu luar biasa tenganggap mukjizat ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah, ya Rabb. Bayangkeun ku urang lamun pesihir cicing di hareupeun istana sebanyak 15.000. Kemudian Kangjeng Nabi Musa hanya sebatang kara. Bayangkan kurang. Raja Firaun diuk di tengah-tengah antara istana. Masyarakat diperkirakan aya sekitar 500.000 manusia hadir nyaksian pertarungan sihir para pesihir nu aya di Mesir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis alat-alat nu dibawa ku para pesihir teh lain lalagaan. Tambang jeung dadung teh eta teh lain hiji dua tapi mun kuari mah konteneran. Di samping tambang dadung oge itek-itek tungkat-tungkat jeung kayu-kayu timimiti kayu nu sagede cinggir kayu nu sagede leungeun kayu nu sagede tangkal kalapa jeung kayu-kayu nu bualade konteneran.
diburusutkeun di hadapan istana. Jelema kabeh mulai ningali. Dimulai pertandingan tersebut mimiti jam 8. Aku jeung ngaji urang. Lain lalagaan. Diburusut-burusuteun, dibagi 3. 5.000 kelas handap, 5.000 pesihir kelas menengah, 5.000 kelas elit. Desararia pesihir-pesihir dek ngaatrasikeun sihir-sihirna, cuman aya pamimpinna nu tadi dicaritakeun. Keke tenang. Raja Firaun jeung para penggawana diuk di tengah-tengah istana. Di hadapan istana dimulai didinya teh pertunjukan, arena pertunjukan. Masyarakat geus di mana mendinding ngali. Oh, anu teu kadeuleu ngarasa panasaran rae ka tangkal kurma, tangkal macem-macem, bahkan di luhur istana ge pinuh ku jelema. Rantul hayang ningali. Geus puguh negara nu deukeut ieu Yordania, ieu Palestina, itu Israel, geus Syria, Turki, Maroko, Saudi Arabia, nempo kabeh ka dieu. Pertunjukan lain lalagaan dunia ieu mah kelas. Kangjeng Nabi Musa sorangan we, Kangjeng Nabi Musa. Masyaallah eta kuludeung. Ludeung Kangjeng Nabi Musa dihurupan kumpul 15.000 tukang sihir. Tenang we, Kangjeng Nabi Musa. Di jero hate Kangjeng Nabi Musa hiji. Allah. Setika kiri Kangjeng Nabi Musa hiji Allah. Moal teu kitu atuh, kapan memehna ge kapan titah amprok heula jeung Allah di Gunung Tursina. Panggil heula ku Gusti Allah. Mukalamah heula jeung Gusti Allah. Wah teu tenang hareupan jelema ku sakumaha lobana ge. Biasa bae Kangjeng. Malah Kangjeng Nabi Musa katingali sinarna memeh tarung pesihir geus deuleu wajah Kangjeng Nabi Musa nu bersinar eta nyana sing harewas hebat amat lain deui kabeh sing harewas tukang sihir bener lain beda urang ge sok harewasan kitu geulisnya Haji pendit sama lain deh. Jadi memeh tarung teh pesihir teh geus ningali wajah Kangjeng Nabi Musa nu rada lain deui. Istimewa sebab geus aya sinar ilahi di jero hatena Allah. Kamaripatan anu luar biasa, karisalahan nu geus disandang ku dirina, tongkat anu menang timitohan geus dicekelan. Hakikat nama menang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memeh ditarungkeun Kangjeng Nabi Musa mukalamah heula jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Masya Allah. Geus teu nyaho kaler kidul Kangjeng Nabi Musa. Sebab di titah mukalamah teh emang kumaha kitu Kangjeng Nabi Musa. Ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat ti Madian jeung pamajikanna Siti Sopur berangkat Ndek ka Mesir teh nyaho jalan. Ketika berangkat datanglah tah ka handap Gunung Tursina. Di dieu aya seuneu kapan di luhur gunung. Seuneu katingali ku mata ieu seuneu tapi katingali ku mata hate cahaya ilahi. Cek Kangjeng Nabi Musa ka pamajikanna Neng. Cicing di dieu. Ulah ka mamana? Satungtung kakak encan balik deh ka dia ulah ka mana kakak deh ka mana pan urang teh nyaho jalan kebenaran diri tu aya sinar sugan bae kapagih jeung sinar engke aya jalan kudu ka mana urang berangkat cicing di dieu nya mangga kakak
eta kunginaheun pamajikan ku nurut jasa tengah peuting sorangan ditinggalkeun sugan ikut dong teh coba pamajikan urang mah nuntut cinta cenah kakak cinta sehidup semati mah nya kula ditinggalkeun pan ribet deh tah urang kos kitu ribet ya urusan kanjeng pangeran urang mah ngariung bae ge pamajikan marah teh jadi ngariung ngariung malulu ka jeuh gunana dahar aya cau aya segala aya ngariung deui geus cicing jedog habak di imah urang mah dikitukeun ku pamajikan heuh teh sieun urang mah tapi lamun urang lamun jelema anu gede wawana lain guys siang ngariung ka aing je parangsana udah awewe meurananan cadung sia ku aing izinan aing ngariung lain ngariung si kakak mah deuk ngariung tah lain bukan izin aing teu mah nyawa dua bae geus meureun aya pirasat pamajikan ge cuman teu ngizinan ngariung ge rada lain deui meureun wa qala Musa li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli pamajikan cicing di dieu kaula ningali cahaya cicing mangga dasang putri Kangjeng Nabi Suhaib atuh putri Nabi lain deui mantak lamun urang boga turunan kajen tinggalak beda urang boga pamajikan galak tapi turunna bagus antepkeun antep lantaran turunan teh sangat ngedukung engke satu saat engke ge nyana kaluar geura sifat katurunanana urang keur susah ka dihese ka ditu hese timbul ge ka lah udah sok dipikiran sepina dunia moal kebal gas wari mah urang ibadah bae ka Gusti Allah tuh turunan mah hebat tapi lamun teu boga turunan keur kamari mah keur boga duit rapi jasa barang ka dihese ka ditu hese usaha maju magol di pabrik urang dipecat di PHK mulai lah ka aya geus kieu urang babagi bayu anak aya dua sering hiji atupan kakak ka ditu boga abah keneh kula boga kakak bae keneh lah mumpung ngarona keneh tah eta kan blon mah geus kitu teh beda nu boga turunan maka lamun kakak ndek berjuang hayu mun paeh kula kudu nyaho kuburanana lamun hirup hayang nyaho gering jeung hirupna pokona maka hayu urang berjuang tah boga turunan mah geus kitu geunah lain deui boga turunan tapi lamun teu boga turunan sok coba bagi bae babagi bae nu aya tak begitu naik ke Gunung Tursina makin deket makin naik makin jauh makin naik makin jauh sinar tersebut teh membuat penasaran datanglah ka luhur kakarat Kanjeng Nabi Musa mukallamah jeung Allah turun tidinya nyaho jalan ka dieu datanglah ke Mesir ieu engke tama di ayat lain ieu keur carita memeh Kangjeng Nabi Musa tarung jeung para pesihir dibere modal heula ku Gusti Allah dibere modal mukjizat mukalamah jeung Gusti Allah geus teu inget kaler kidul Kangjeng Nabi Musa anu inget hiji dong Allah mantep wari magis aya di arena pertandingan Raja Firaun jeung para penggawana nyaksian begitu masyarakat di mana ti mendi dararatan dek nyaksian pertunjukan pertarungan antara pesihir nu pimpin ku Samun Yohana jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Wow, Fir'aun di kursi geus kieu ngarokos urutu. Oh, mantak nu kuari sok ngarokos urutu turunan Fir'aun eta. Qalu ya Musa imma tulqiya
nakuna nahnul mulkin sakumaha tarungan sakitu dahsyatna para pesir ngarepan Kangjeng Nabi Musa tetapi tetap baik ai gimbir mah aya ieu para pesir ti mimiti pesir kelas handap pertengahan datang ke kelas elit sebab ningali ketenangan Kangjeng Nabi Musa jeung sinar anu luar biasa maka para pesir nanya ke Kangjeng Nabi Musa dengan pertanyaan anu pinuh adab anu pinuh tata krama jeung kasopanan cek para pesir qol ya Musa Musa sopan kaula rek nanya ka anjeun Musa pertarungan ieu teh immaan Turkiya anakalana anjeun ti heula dek malangkeun tungkad anjeun wa imma annakuna nahnul mulkin anakalana kami anu ti heula ngaatrasikeun tentang sihir-sihir kami saha heula Musa nanya teh samun jeung Yohana dek ente heula Musa atau dek kami berarti kan gelut make adab di urang mah gelut teu make adab cabok sia ku aing deres gelut jeung batur mah jeung alo cabok jeger bae teu make adab nu mantak jawara belah kamari mah zaman bapa urang aya adab ka anak buahna nyana wasiat si anak buah aing tukang bobok tukang taro kade lamun si adekna maling di daerah Cikupa kade di daerah Cikupa ulah kabelah dinya sebab didinya teh dulur aing lamun si adek kabelah raja kade ulah daerah dinya sebab didinya aya babaturan aing samun sia endeu ka daerah Jati tah didinya Jatina ulah belah dinya sebab belah dinya aya turunan aing lamun endeu kabelah ditu sia tuh kabelah ditu tuh Curug nah eta teh ulah daerah Curug belah ditu mah sebab didinya aya kawauh bapa aing padahal teh sopan jasa eta jawara baheula mah sopan jasa masyaallah tuh kuari batu main sopan-sopan anak sikat alo sikat bagus ih baheula mah polisi ndek nyetop oh dulur ieu mah polisi ndek nyetop oh ieu mah babaturan henteu polisi baheula pinuh adab kuari teu saha anak disetop we anak goblok teh polisi trip bapak jangan nyebut bapak lo baca enggak atuh enggak ini kan motor bapak wah tangkap lo pak ini anak jangan ngomong anak lo punya uang enggak tangkap lo ini kan motor bapak wah pugu motornya anak ditangkap punya anak belum deh coba itu polisi di Australia gos gitu tolol tepak baik gua di ka urang kuari iya adab para pesihir sangat adab ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam cek Kangjeng Nabi Musa gola alku mangga bae anjeun tiheula gerang atraksikeun tentang sihir-sihir anjeun nu mantap Kangjeng Nabi Musa nitah ka para pesihir ti heula aya izin bitaqdimi alqaihim tawassulan bihi ila izharil haqi ieu teh sebagai taktik Kangjeng Nabi Musa untuk memperlihatkan hak sebab dina keyakinan Kangjeng Nabi Musa moal mahi kabeh ge ilmu ka aing sebab aing mah lain sambarangan ilmu aing mah mukjizat di Allah lawan Gusti Allah di jero hatena boga keyakinan kitu moal bisa sia sok tila
Wangjeng Nabi Musa nitah ti heula molotot Firaun. Tuh. Pikumaheun bakalna ieu. Sebab keyakinan Raja Firaun maka Kangjeng Nabi Musa teh kapan anak angkat Raja Firaun. Lah sapira Musa sahebat-hebat dage aya di hurupan ku 15.000 mameureunnan eleh. Tapi kok boga wawanen anu luar biasa ieu Musa. Aya naonan si ieu Musa padahal mah jadi urus tak wae molotot Firaun. Molotot. Cek Kangjeng Nabi Musa alqu. Waktu dititah henti heula para pesihir instruksi Samun teh. Silakan kuari. 5.000 kelas handap geura atraksi ngatraksikeun sihir atukeun jeung Musa jeung sihir Musa Eta pesihir-pesihir nu 5.000 ngaburusutkeun tali tambang jeung dadu jeung kayu-kayu termasuk itek-itek diburusutkeun berubah jadi orai kabeh. Orai bayangkeun lamun kontaineran. Lain lalagaan tama orai teh. Anu tina tali letik, tina tali sedang, tali gede. Termasuk tina kayu-kayu ti letik datang ka gede hiji orai. Bayangkeun kurang kasorot ku panon poe. Eta orai anu sakitu jutaan anak kasorot ku panon poe. Werang mobeh masyarakat nu nompoti unggal negara nu hadir harita teu kicep-kicep. Kaget. Ya Allah. Cek Samun ku hari tingkatan kedua. Ayo. Diatraksikeun. Buari orai nu gede segede tanggal-tanggal kalapa. Segede tanggal Ambon. Jeung nu ngaji di handapeun tanggal Ambon-Ambonna. Jadi orai kabeh. Tinggal tukang sate bae aing lumpat tak ulah cenah. Jadi orai bolode matahari anu sangat terik luar biasa nyorot kana orai sing calangap. Nu panjang nu pendek nu buadenu. Itu badigul potongannya berbagai-bagai. Kuari kelas elit tina dadung-dadung anu dihijikeun ku nyana sagede kebo. Dadung sok bagada kieu sagede pimping dihijikeun sagede onta sagede kebo. Kitu keneh tatangkalan-tatangkalan anu dihiji-hijikeun ku nyana. Tina tanggal kalapan nu tadi mah hijian kuari mah dihijikeun 5, 6, 10. Diburusut-burusutkeun disirap jadi orai kabeh. Raja Firaun seserian. Coba cedecak leuy kula resep jasa kopi. Kopina kopi pahit make gula coba ka dieu. Sia ta Firaun. Seserian lantaran cek Raja Firaun pasti Musa eleh. Sedangkan lamun eleh geus malik kumahakeun geus tuning dek dibunuh bae mah Musa teh. Deui hiji-hijina bodoh Musa. Falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Barang para pesihir ngalung-ngalungkeun talina jeung tongkat tugena berikut kayu-kayu nu dibawa ku nyana saharu. Atuh eta para pesihir teh nyihir kana mata-mata manusia ngarobakeun kana hakikat, tina hakikat tali jadi orai, kayu jadi orai wastarabum, wabe jadi sadarieun
bahkan anu kelas elit nama wajah bisihrin lawib eta para pesihir ngadatangkeun sihir anu puara jasa tandingna geus tanding diperkirakan hari tete kumpulan teh di negara Iskandaria urang lamun ka Mesir ti kota Mesir ka Iskandaria ke negara Nasyatoillah eta teh kira-kira 8 jam jadi jauhna lain lalagaan jadi lapangan teh di Iskandaria datang ke kota Mesir lamun urang nyaritakeun 8 jam lalakon keur carita ku ari mah dipercepet 4 jam pulang pergi 8 jam 4 jam di ditu teh kan halang seakan-akan tol di dieu ka Bandung cuma 2 jam setengah tol 4 jam berarti lamun urang 4 jam teh kira-kirana kitu 2 kalian Bandung ya Allah ya Rabbi eta orai uyak orai Masya Allah lain lalagaan uyak wah sing gitu ngaran laleor kadieu kaditu seserian Raja Firaun teh ningali jenis orai macam-macam orai tina orai letik sedang datangkan gudena luar biasa bari cacalangapan orai luar lewar ka mana geus seserian eleh kajian kumaha ge Musa Kanjeng Nabi Musa langsung tungkul tina tangga kaluhur keur mejena tangga jol malaikat Jibril alaihi salam kungina saat-saat darurat jol malaikat Jibril Kanjeng Nabi urang ge saat-saat urgen jol malaikat Jibril kangina urang mah saat-saat darurat jol bae genderuwo anu datang teh juriga urang wah ka Kanjeng Nabi ka para rasul ka para wali beda nu datang Allah karim cek Kanjeng malaikat Jibril alaihi salam Musa alki asab eta ulah diceklan bae tongket geura bantingkeun geura tibakeun lemparkeun alungkeun Musa alungkeun langsung Kanjeng Nabi Musa ngalungkeun tongketna cek wabeh molotot jelema nu aya di dinya ribuan manusia 10.000 manusia 100.000 manusia ndeleukeun kana atraksina ngalemparkeun tungkadna Kanjeng Nabi Musa lantaran tungkad eta ternyata horenganan huluna di Iskandaria buntutna aya di sisi laut wajang jung budena luar biasa wa auhayna ila Musa kami nu agung cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril mere wahyu ka Kanjeng Nabi Musa an alqi asaka he Musa lebarkeun eta tongket dilemparkeun laku Kanjeng Nabi Musa faiza hiya talqafu ma yafikun eta tongkat Kanjeng Nabi Musa nu berubah ku ari jadi olar guadena luar biasa lain lalagaan eta orai teh ngaleg-legan orai-orai anu diciptakeun ku para pesihir imimiti orai nu laletik dicaplokan ku orai Kanjeng Nabi Musa datang ka orai nu rada gede datang ka orai nu gede jasa beak kabeh dicaplokan beres dicaplokan nyana calangap ka istana nu aya Firaunan wah sakira-kira dileg-leg Firaun jeung istana na kaleg-leg kabeh Masya Allah karim wabeh malalungguh ku sebab eta orai teh deui akog-akogan kitu bangon deuk ngaleg-leg
atau Raja Firaun teh setengah nama pingsan sedangkeun di luhur istana teh kapan jelema teh ribuan di dinya teh nu ngahadiran sedangkeun eta oray ngarep ka istana bangun deuk ngalegleg atuh jelema pada sadak-sadak laragagan 15.000 paeh harita 15.000 paeh gak dadak di Mina mangan 1.000 leuwih di Mina mangan 1.000 leuwih ge geus pohari 15.000 lantaran padesek-desek laragagan bak paeh saharita 15.000 Masya Allah wa kana itimauhum bil Skandariyah wa balagha zamul hayat wa ra'al bahar kumpulan pertarungan di negara Skandariyah negara Nasuhatoillah nyana datang buntut orai Kangjeng Nabi Musa wa ra'al bahar di pantai lain lalagaan suma patahat paha idinya langsung mukakeun calangapnya calangap samani naziroan 80 hasta calangap blak kadat tabtarihu hibalahum wa isyahum wahidan orai-orai nu aya di dinya dileg-legan ku eta orai Kangjeng Nabi Musa atab talaatil khulaq wa bea beres bea kabeh wa qasadatil qaum alladzina hadaru dzalikal majma' ini aja jelema-jelema deuk dileg-legan lalu bata jelema kabeh deuk dileg-legan porai eta papasi what kaget kabeh wawak azhab ini terjadilah lulumpatan sadak-sadak famata minhum khamsatun wa isruna alfat lain 15 sakti dia mah 25.000 manusia paeh seketika 25.000 paeh kabeh ngomongna Musa kabeh jelema Musa salametkeun kabeh ngomong Musa didinya lantaran kabeh ngomong Musa summa aqadha Musa Kangjeng Nabi Musa ge rada kaget harita sebab tungketna leutik segede kieu barang dihalungkung buat jasa nyanana ge rada murigak bulu Kangjeng Nabi Musa na gugule amat cenah ngalegeg aing teh moal yeuh Kangjeng Nabi Musa sieun aing ge sebenarnya boro-boro batur musuh janana ge sieun tidinya malaikat Jibril Noel cekel deui ieu cekel deui leg-leg moal Musa kana naon cekel ku Kangjeng Nabi tak Masya Allah fasalat biyadihi asad jadi tungked deui ka makat sakumaha aslina langsung dicekal diketukeun kana taneuh tak ngahareup ka Firaun anu tadina kaget lantaran deuk dilegeg ku orai ku ari oraina geus aya di leungeun Kangjeng Nabi Musa Raja Firaun teh ngaku eleh embung ngaku menang henteu ya Allah ya Rabbi teker Kangjeng Nabi Musa Masya Allah man tawakka ala haqqi wa batala ma kanu ya'malun makanya tetaplah hak lahirlah hak kebenaran geus jelas wa batala ma kanu ya'malun jeung batal rusak sihir-sihir anu dipigawe ku para pesihir-pesihir anu jelas nama fagulibuna likawan qalabu sagirin Firaun jeung para kaumna para pesihir teh eleh hina saat harita ku eleh lah para pesihir 15.000 pesihir eleh ku Kangjeng Nabi Musa alaihis
tetap Kangjeng Nabi Musa nangtung di harapan istana di payunan di harapan Raja Firaun. Para pesihir teh kaharep kabeh eueuh nu ngomong saurang-urang aca. Raja Firaun di kursi teh ngomong samek-mek acan bingungnya lantaran dina hatena mah aya bahwa ieu pesihir teh eleh ku sihir Musa. Pesihir-pesihir teh sing harewas kabehan antara pesihir jeung pesihir anu diharewaskeun teh kieu caknya Musa mah lain sihir ieu mah pasti ti pangeran sebab ai sihir jeung sihir mah tilok ngadaharan sebab hakikatna mah pan lain orai andai kata ieu tukang sihir diadukeun oraina moal datang ka dilegleg sebab lain orai. Tapi pan ieu mah ngaleglegan jaknya model ieu mah sihir mana nu bisa ngaleglegan ke jam moal aya di mana di dunia moal aya paling ge ngadu caknya teh paling ge cili tindi be siri beulit be eta mah kumaha urang be cenah anu ngaremotna tapi ieu mah pan dileglegan eta cak tukang sihir eta tali urang kayu urang nu puluhan kontainer di dahar ku orai Musa nu kuari oraina aya di leungeunnya ka mana lapor kabeh ka rajana yane pemimpinna Samud Mbah Samud Mbah Yuhana ieu lalakon jadi kos kieu ieu urang boga sihir teh di harapan ku Musa mah geuning eueuh nanaonan ieu masalahna lain nanaon ieu naon tali urang tambang urang gayu urang ieu ka manana sia ngomong kos kitu aing ge bingung ya kan sia onang laleutik pan aing bobolan teh cak jana nu aing mah sagegede onta sagegede sapi sagegede gajah aing ge teh keur neuleukeun bae ka tongkat Musa jaleutik deui berarti di beutengnya netat kayu-kayu urang loba eta ieu tah sing harewas cenah kos kada itu kabeh sing harewas heuh nya ieu kumaha lalakon anu ngomong salian ti harewasan kabeh para pesir kersaning Gusti wa ulqiyasaratu sajidin harita kene para pesihir di jero kalbuna kasupan ku hidayah sabada sing harewas di jero pikiranana ari sihir mah moal kudu di daharan eueuh ti dituna orai sihir kudu ngadaharan orai deui lantaran hakikatna mah pan lain orai tapi kan ieu mah di daharan datang kaludes maka berarti ieu mah Musa lain sihir tidinya para pesihir kabeh blak sujud kabeh para pesihir sujud kabeh berat Firaun molotot goblok cak Firaun sarujud sia barinya ngomong qalu amanna birabbil alamin para pesihir teh ngomong kami ngimankeun iman Rabbil alamin cak Raja Firaun ana Rabbul alamin kaulah pangeran alam sia sujud ka aing cak para pesihir Rabbi Musa wa Harun kami mah ieu sujud teh nyembah teh iman teh ka pangeran alam pangeran Musa jeung Harun langtung Firaun goblok tolong sia teh kapan dibeli ku aing digaji ku aing dek dibere hadiah anu loba kunaon ngagelok jadi iman ka pangeran Musa goblok tolong tidinya digoblok-goblok ditolol-tolol ku Raja Firaun tapi tetep para pesihir sujud ngucapkeun
amanna birabbil alamin kami ngimankeun ka Rabbil alamin pangeran alam kabeh nu mantak Firaun teh asa bunga lantaran ngarasa bahwa dirina Rabbul alamin anu Rabbul alamin dijawab kepada pesir kami mah lain nyembah ka anjeun tapi Rabbi Musa ka pangeran Musa kok ditambahan Harun lantaran menteri tambahan Harun besi dianggap Rabbi teh anu ngurus Musa sedengkeun anu ngurus Musa mah panaja Firaun ditambahan Rabbi Musa wa Harun berarti iman spontan ke Allah maha kawasa Allah maha jembar Allah maha rahman Allah maha rahim Allah di tengah-tengah pertarungan setelah eleh langsung sujud iman ke Allah Rabbul alamin kunaon eta rahasiana nu mantak iman rahasiana ti awal boga adab para pesihir teh memeh neuk tarungna nanya heula qalu ya Musa imma antul kiya wa imma an nakuna nahdul mulki teu sambarangan ku sebab adab eta lah Allah mere hidayah ka para pesihir setelah eleh henteu mempertahankeun ilmu batilna tetapi langsung iman ke Allah Subhanahu wa taala babari Allah mah deuk nempelkeun hidayah ka jero hate deuk nyulusupkeun hidayah ka jero hate babari kitu keneh deuk nyabut hidayah babarieun jasa loba jasa nu teuing PNS anu brutal waktu jadi PNS na manehanana terus sadar istighfar ditinggalkeun ku nyana dunia kos kitu teh balik ka Allah contoh Raja Harun Rasyid tetapi sabalikna aya jelema anu geus diwali-wali bisa hibar murid nagal 500 nu bisa hibar cabut hidayahna lantaran cinta dunia maot kafir barsiso babarieun Gusti Allah deuk nyulusupkeun hidayah ka jelema deuk nyabut hidayah babarieun tumantak urang kudu sering-sering ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunia ila daril akhirah seringan eta lantaran ieu Allah babarieun jasa di lembur urang aya kiai anu hebat jasa urang masing-masing maksudna baheula mah ku hebat aya santrian jamiahan kabelah dieuna kageser ka resepna kok babarengan jeung pamarentah santri eueuh jamiahan eueuh bahkan nu baheula mah osok make baju gamis kuari tilok make gamis baheula mah make samping kuari geus teu make samping sanajan gamis jeung samping lain bagian agama tapi bagian adab kuari mah make calana bahkan waniun tak kiai make calana pendek tenis deh goblok jasa di mana cenah kiai ulah loba omong kucia kadele kiai sia di lembur sia kos gitu dicabut teteh hidayahna Masya Allah kuari ngacaprak ngomongkeun kiai ya kiai kiai bala kiai ya kiai ya gua bala kiai kuari bae geus sana gua jadi kiaina geus wassalam aing mah ka kiai ci ayo bagir nu baheula mah dibaca ku nyana Sapinah Riyad Takrib indah jasa ulah neuleuh lobana santri ulah neuleuh lobana jamiahan tapi neuleuh kaademan kaayeman dirina indah amat sineuleuh kiai ka majlis ka masjid ka majlis ka masjid seakan-akan nyanakeun nitip-nitipkeun amal jang sampeureun jaga di yaumul kiamah kabelah dieuna wau jeung lurah wau jeung camat wau jeung bupati dirobah ku nyana pondok pesantren teh digali bot jadi yayasan hebat maju tetapi kuari geus lain Riyad jeung Takrib jeung Fathul Muin kuari mah make manajemen asup kudu 5 juta asup kudu 10 juta asup kudu 15 juta baheula mah deuk asupkeun anak ka manehanana sadaekna bae jang di dieu datang ka anak incuan ge mangga bae
mondok di dia kuari mah teu kepan di manage bagus hebat emang kudu aya ngan teu sejuk sebab udag-udagan jeung nafsu baheula mah sejuk neulebeungeutna indah amat sih ngariung jeung nyana 20-an 30-an zikir ku adem kuari mah kok ngomong mobil ngomong motor ngomong dunia sakali waktu ngomong akhirat ge bohong kos gitulah dicabut saya tik bae hidayah ku Gusti Allah mun hajung nyana keterusan cinta dunia datang ke akhir hayat wallahu a'lam ieu nasib kiai kuari teu karasa dicabut ceknya nama hebat beren hidupan di luhur panggung tapi pudoli hidup yang Haji Pendi hidup siapa yang serikan pugu sia sarua nganu aya benyana sarua sih lagi eta keur dicabut nanaonan geus kiai mah tugasna ngaji ibadah makin kolot lain pagawean makin hese pagawean ngebersihan batin urang lamun ku ari ngalawudu geus cakep jasa beuh lamun didele ku urang hebat jasa didele ku urang ngalawudu na madep kiblat babacaanna rapih jasa indah jasa timimiti memehna babacaan terus ke kemurna 3 kali ka irongna 3 kali ka beungeutna rapih jasa kalengan katuhu kalengan kenca katahar kecelit terus datang ka ngumbah sukuna terus ngadoa di delekum kacamata Fatul Muin cakep jasa hebat jasa begitu di dele di mata ku kacamata tasawuf ternyata horenganan ria di jerona nanaonan tahu ternyata horeng di jerona mah yang kalem ku makhluk nanaonan teh sarua jeung meuli kadu di jerona hileud baluru nanaonan orang dipeting sholat hajat bagus jasa usolli sunatul hajat Allahu akbar bari ngalengis ka Gusti Allah maca surat lagi aya surat hajat Tuan Abdul Qadir aya surat hajat Imam Syafi'i aya surat hajat Imam Qushairi aya surat hajat nu biasa rapi surat hajat dideuleu ku kacamata pikih mah beuh pohara takbirna rapi jasa Allahu akbar sidakepna rapi jasa ruku nage rapih rata seakan lamun ditendenan papan rata jasa itidalna sujudna hebat jasa datang ke salam nage assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dijeleku kacamata Fatul Muin fatamata ikna fa kacamata Fatul Wahab hebat jasa orang di jerona mah hayang dunia eta nanaonan ibadah kos gitu kan rusak hayang ke alam dunia takabur dan lain-lain sebagainya nah makin kolot teh urang hirup teh makin berat eta ngebersihan eta sangkan mantep nu diucapkeun ku urang Allahu akbar Allah nu maha agung hate urang ge ngaku Allah nu maha agung ketika cek Allah pan sia nyaho lantaran sia diberi ilmu bahwa aing teh neuleukeun teu pernah teu neuleukeun aing ka sia encan karasa supaya karasa dedeuleun Allah neuleukeun ka urang supaya karasa dedengan Allah bahwa Allah ngadenge ka urang supaya karasa kanyaho Allah bahwa urang dikanyahokeun ku Allah pagawean eta nu kudu digali makin kolot makin mantep makin kolot makin mantep makin kolot makin mantep dedelian zahir jeung dedelian batin bakal beda zahir neule gunung batin neule nu nyieun gunung zahir neule laut batin neule nu nyieunna zahir neule hutan batin neule nu nyieunna supaya kitu kan mantep geus ibadah urang mantep ka Gusti Allah da ieu lah patali jeung hidayah tadi lamun penggarong anu ngagarong ka Tuan Abdul Qadir Jalani milu jeung Tuan Sajadar wali ieu pesihir anu tarung jeung Kangjeng Nabi Musa jadi wali Allah Subhanahu wa taala lamun pesihir lamun garong jadi wali maknya urang anu ngaji ti leutik teh jadi wali mentek cak Haji Pendi aing mah geus 4 kali aing mah jadi wali nya teh geus incuan deh nya mah pede bae pajar wali eta tolol aduh dasar teu pinter-pinter teh murid hiji heran
Oh, dia mah makin kolot makin bobrok. Baheula mah tentrem, kok kuari jadi teu tentrem. Baheula mah teu pati cinta dunia, kok kuari cinta dunia. Baheula mah teu pati babarengan jeung pamarentah, kok ari mah babarengan. Ke kiai, ai kitu babarengan jeung pamarentah ulah lain kitu. Jeung pamarentah babarengan ditita. Tapi ulah hayang pamerena, ulah hayang panyogokna ieu urang bareng tegakeun negara jeung agama di seluruh dunia ieu. Pamarentah negakeun agama, kulama negakeun agama babarengan. Ieu mah aya ngomong mun dibere, aya daek maca yasin mun dibere, teu dibere betilok maca yasin. Sabaraha? Insyaallah ulah kitu. Janu jadi bupati teh batur urang, tetangga urang, garabat urang. Janu jadi DPR teh batur urang, tetangga urang, dulur urang. Jelema sarua lain ulah kemudian memusuhan, ulah sote bareng dina munkara. Ieu urang bareng tegakeun eta teh kudu ditoel ku urang. Ulah kitu, hayu barengan. Nu mantak di tengah-tengah kula osok sogol, tapi DPR daratang bae ka imah kula. Di tengah-tengah kula sok nyarekanan pamarentah, tapi pamarentah datang bae ka lantaran teu nyarekan nyanana. Urang bareng kiai anu kamari, ngaluhur-luhur bupati, ngaluhur-luhur gubernur, teu diberena naon. Kula mah kuari cicing bae di imah, bupati osok disentil, wali kota disentil, gubernur disentil, korban ti Jaki datang, ti Arif datang, ti WH datang, ti Rano Karno datang, ti Jokowi ente. Ditahan ku gak? Nggak usah Pak Jokowi, buat Jokowi aja biar gemuk sono dah. Artinya ente tuh kiai nusuk ngagung-ngagung mente Ki Pudoli lamun ngomong Jaki pohara jasa, nyana lamun ngomongkeun WH pohara jasa, itu datang ka ditu. Nu mantak teh kudu urang mah ayo be luruskeun. Kuari kula lamun endek narima ieu aya endek mere. Ratusan juta mun kuari kula endek narima. Ki Pudoli geus kieu bae mana? Yang ngaji pendek. Tarima bae kiai cenah. Tolol meureun tong. Lumayan jadi dagang karung. Teh kan. Henteu maksud nyarekanan ngaluruskeun mantek tuh masalah. Nyanana ge sadar, oh heueuh. Aing berarti salah ieu. Henteu asa kacarekan sebab ngaji. Salah berarti aing mulai ada ke robah setik. Kadanan 100% robah setik. Lamun teh mah korupsi kudu 1 miliar 500 atuh heulana. Aju 500 teh kamanakeun Kaki Pudolikeun. Tuh kan. Nu nyeri hate kabeh malah mah aya sabaraha ye? Aya 3 mantan PNS anu datang ka kula dek tobat minta wiridan. Padahal mah keur ieu na dicarekanan bae ku kula. Asal ngaji dicarekanan tolol goblok. Tapi ku arina minta wiridan. Minta wiridan cenah kiai kula. Naon hayang wiridan paret? Henteu cakana. Naon wiridan usan teh cenah geus-geusan cenah kos kitu kula mah minta wiridan jangka Allah. Beneran. Dek nu loba panu saeutik bae jokna. Tuh, berarti kan bener. Ya sakulah aya unsur di jero hate, bener-bener lempeng moalna naon. Nah, Raja Firaun langsung nunjuk kepada pesihir goblok tolol sia teh dibayar ku aing, sia teh digaji ku aing, sia teh diberi hadiah ku aing. Kunaon atuh sia tiba-tiba sararujud percaya jeung iman ka Pangeran Musa jeung Harun. Awas sia. Maka Raja Firaun teh kuari dek ngutuk dina kutukanana dilestarikeun dina Al-Qur'an. Qala Fir'aun wallahu alam bisawab.